Apunten ieu ka para YouTuber, ya pasti YouTuber unggul ieu ya HP ya. Lain masalah sabrek, si anu untungna. Izin henteu ka dieu. Kudu halal nanaon ge. Mun panglobana aing teu boga channel manehanana we nu loba. Ting sabaraha dolar sabulan eta. Silahkan bagi-bagi rizki yang halal cari, tapi tolong ulah jadi oknum. Non oknumna ieu perlu diperhatikan. Aya panitia rek ngondang ka sim kuring nyokot tina YouTube. Aya nomor teleponan nu eta YouTuber. Ngaku-ngaku asisten Asep Mubarok. Mangapa da abdi asistenna tanggal sekian kosong mung kedah transfer heula artos 3 juta. Coba geus dimanfaatkeun. Geus mah menang ngeduka untungan tina video kuring ceramah. Nipu kabatul. Jelemana teu kajebak. Teu percaya langsung nyusul ka Cikampek. Pak Haji, ieu nomor Pak Haji sanes. Lain ieu mana Kang? Ieu nu ngaku asisten Pak Haji tina YouTuber ta ieu ta YouTube-na. Channelna langsung diudag ku sim kuring, ternyata langsung dihapus. Sieun manehana da diudag. Diusut nepi ka irah ge ku sim kuring eta jelema. Naon sababna geus nyieun tipu daya kabat. Karunya. Tungtur mah tanggal teu meunang ka kuring dah kuring teu wauh jeung manehna teu wauh. Dah hadir wungkul waktu kuring ceramah hadir terus media ta model kieu. Asupan dia na YouTube nyimpen nomor telepon manehanana, ternyata dimanfaatkan pakai nipu batur. Ulah dihapus ieu nya cerita si Asep Mubarok, asupkeun di YouTube ame kadengian teh ku jelemana. Bener teh? Karunya loba korban pan aing nu gorengna eta. Ka mana-mana jadi fitnah gara-gara YouTuber anu teu bener gitu. Mantak lamun menang kauntungan meh hasil nipu, maaf, moal berkah salila hirupna lamun teu menta ridho ka si Asep Mubarok. Naon sababna nipu batur. Menta DP heula 3 juta. Anu menta 2 juta, anu menta 5 juta teu tanggung eta. Astagfirullahaladzim. Padahal teu wauh sim kuring eta. Teuing urang mana dia eta. Da kuring ceramahna di mana-mana tuh pan tiap hadir anu ngarekan. Silakan sok rezeki mah Allah nu ngatur, masing-masing boga rezeki. Da sim kuring tara nungtut sok aya nu ngasup ka sim kuring mere masukan ka Haji tah channel ieu tah ieu ceramah Kang Haji Wungkul ieu geus ribuan geus jutaan ieu atuh Kang Haji minta dispensasi cenah ka pasabab ieu video Kang Haji ieu kuring ngajawabna kieu ieu Allah nu ngatur rezeki ieu rezeki manehanana tina video ceramah si Asep Mubarok rezeki si Asep Mubarok lain ti dieu ti nu sejen ikhlas kuring mah heug bae. Kuayana penyebaran YouTube di para YouTuber, pan aing jadi terkenal ke mana-mana. Bener tuh? Makanya nganuhunkan ke YouTuber, Asep Mubarok jadi terkenal. Gitu. Kan awas hati-hati ulah jadi oknum nipuan batur ulah. Hati-hati. Sabab moal berkah eta nepi ka irah ge dituntut nepi ka akhirat nih. Karunya batur katipuan. Nu 2 juta, nu 3 juta, nu 5 juta gede. Percaya we deh damai nang ngaku asisten Asep Mubarok. Dan kuring teu wauh. Awas hati-hati lamun ngondang sim kuring melarian nomor dina YouTube ulah waka percaya. Sabab kuring channel kuring mah balad jirok dina YouTube-na. Channelna balad jirok. Lamun lain balad jirok berarti lain channel kuring gitu. Bisi cekat tipu ulah. Urang nu halal-halal bae dah ya. Atau berenang YouTuber nyebarkan video ceramah batur jadi merenang ilmu menang ganjaran. Da kuring moal nungtut heug bae sok sanajan loba masukan geus ka Haji tuntut ieu geus loba geus sabaraha juta ieu sabrekna. Cek kuring rezeki kuring lain ti dinya lain. Ku Allah didatangkeun teu nu saejen. Alhamdulillah teu pernah kalaparan. Da tiap ngaji menang wae beas. Teuing di dieu mah. Biasana ieu mah. Nya ide dia teu biasa mah ho biasakeun. Itu nya YouTuber sing berkahnya awas sing berkah. Sok merenang rezeki nu halal, jang bakal ibadah awas. Ya mengasupkeun video Asep Mubarok menang gaji dolar tiap bulan pakai mabok. Cilaka sia di akhirat eta jelema. Dipake judi, dipake maksiat cilaka eta awas. Pana nu kagaji sabulanna $200. $300 tina YouTube video Asep Mubarok bari teu mere-mere acan kae eta teu nanaon ikhlas gae ngan ulah dipake nipu sakitu peringatan eta mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار. وصلي لا نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu, penata acara, nugusim kuring dihormat karesana akhina fillah Ustaz Rahmat, segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekaligus menyambut Ramadan, tempatna di bulan Sya'ban, sabab ayeuna Sya'ban keneh bahasa urangna sok disebut rewah, jadi tilu ieu teh Jabrahdon. Rajab di bulan rewah risa kedeung deui Ramadan gitu. Jadi Jabrahdon tilu berkatna ge. Hakikat izin Allah wasilah sababiyah aya perjuangan para panitia. Perjuangan naon? Hayang menang ridho Allah. Perjuangan naon? Hayang menang syafaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disusul eta perjuangan teh ku pengorbanan. Naon pengorbananna? Harta. Jelas katingali pengorbanan harta. Aya tenda, aya panggung, aya sound system. Pan ieu teh henteu gratis. Menang mayar. Menang udunan deh. Make harta. Nganyuk. Atuh komo aing beureunan. Tanaga dikorbankan, moal rapih kieu ieu acara tempat lamun teu dibebenah ku para panitia, ngaluarkeun tanaga. Pikiran dikorbankan, sieun teu jadi, sieun teu diijinan, da keur masa-masa pandemi kene ya Indonesia. Tapi insyaallah ka kampung ieu moal nepi eta si corona. Naon sababna? Sarieuna eta corona. Urang dieu mah warani. Jeung ieu Rajaban bakal jadi ubar insyaallah. Khusus para panitia urang dieu nu halal hadir sing dijauhkeun tina balahi. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Harta dikorbankeun, tenaga dikorbankeun, pikiran dikorbankeun. Dibungkus eta pengorbanan ku bungkusan anu mulia naon? Pangajian. Ieu teh pangajian. Pangaosan. Pangajian tina kalimat pangajen. Naon hartina pangajen? Harga. Disebut deui pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Loyok jeung katerangan sing sajalma nu ngalengkahkeun sampean ka majelis taklim, menang ilmu ti kiai, menang doa ti kiai, balik ngaji, insyaallah bakal jadi jalma-jalma anu berharga di hadapan Allah. Amin amal, amin semangat mantok henteu. Pengajian gigireun imah pura-pura teu nyaho bae.
Aya nu kitu. Salaki sia eta. Kedua. Isuk we ditanya, kunaon Kang peuting teu ngaji? Lah di imah ge kadenge ieu, lain masalah ku ngadenge na. Kudu aya perjuangan jeung pengorbanan. Perjuangan naon? Rela ninggalkeun imah, rela ninggalkeun anu dipikaresep di jero imah, berangkat ka majelis taklim. Pengorbanan naon? Rela ngorbankeun tanaga, berangkat di imah, berangkat ka majelis taklim. Balik ngaji bakal jadi harga. Aya perjuangan jeung pengorbanan. Karena mudah-mudahan ya pengorbanan para panitia, baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Aya naon itu ya tadi pareman deh. Tak gitu. Logor merenan Kang. Abil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana nu sami nampahati di haflah mubarakah. Nu kalintang kusim kuring di hormat, mudah-mudahan masih diparanjangkeun yuswana. Oge ka aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nu sami kusim kuring di hormat. Doa ti sadayana sim kuring teh teh karak 2 poe gering. Kamari dicek darah sampai 150 tensi darah. Sabenerna mati tah istirahat ke dokter. Tadi oge geus bebeja deh cek dokter istirahat kana Pak Kiai teu bisa aing boga jadwal. Ngan diniatan dina hate silaturahmi sing jadi ubar. Yakin sim goring mah sageus ngadar ubar tadi tundu saja jalan sare bae na mobil. Sabab lamun memeh dahar geus dahar bieur ngadahar ubar geus na panggung sare aing beureutan. Mantak mending tadi bae geus. Karasa ngesanganana ieu masih kena rarieut sirah. Ngedrop kacapean unggal peuting liarna bari mararaksa panitiana geus dikosongkeun jang istirahat kanyahoan wae ari ieu kosong jang istirahat aing capek di abdi we istirahatna atuh liar keneh mah sarua jeung henteu aing init-init keneh ai kitu mah blaguna teh kitu panitia aing geus merkosa aing teh atuh hayang we cicing di imah istirahat keukeuh we kanyahoan nu datang maka imah ieu kosong ka haji jang istirahat ulah ngedrop teuing geus di istirahatna di abdi atuh istirahat di akang mah sarua jeung liar-liar keneh aing kitu tapi yakin ku istirqosnan ku silaturahmi jadi ubar insyaallah yakin doa ku mau urang dia diijabah insyaallah doa pribumi ieu mah tukang aribadah ya mah ibadah na gesok patukang-tukang. Ima tukang ngararaji komo ibu-ibu mah. Ngajina sok patukang-tukang. Mungun dihareup ieu mung. Alhamdulillah, mudah-mudahan sing berkah sadayana. Makana sim kuring diatur waktu hampura. Da tadi geus cukup. Nah, Ustaz Rahmat godegan. Penek sarua jeung ai. Jadi organisasi pernekel nya penek nya besekel tapi tong ngaledek sia kanu penek sabab aya qaidah orang Arab al qasir nisful fitnah jelema pendek biasana cerdas atuh rek teu cerdas kumaha nu pendek matina otak kana hate deukeut sajengkal tek teu saok sia nu nyieun kapal di Indonesia saha jangkung pendek tuh buktina aya eta bisa nyieun kapal aya wali Allah 1000 hujah mainna bisa ngaluarkeun ayana di Baghdad baheula jeleumana leutik loba cerita loba kisahna cerdas eta ngaranna Abu Nawas leutik ase bubarok masih gede cileuh aing leutik atuh ge babadag ka deuleu teh pelecehan ta budak eta pasti dititah indungna eta da. Tuageun dia dulur sim kuring ti baheula wauhna ti 2008 2006 nya nepi ka ayeuna geus sabaraha puluh tahun. Alhamdulillah sering dibawa asruk-asrukan aing ka mana-mana. Ngurilingan gunung di Garut pernah. Dekat tinggalin senal sabelah. Patuker jeung nu aing. Ustaz Rahmat pagaweanan eta. Doakeun sing panjang umurna amin.
Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ba'da salam al ihtiram, maka sami-sami orang manjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat mi wasalam kaulujengan boga tetap salalawasna dilungsurkeun ku Allah ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka para durriyah-durriyahna, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, atba'un tabi'in, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna, khusus urang nu hadiri ieu tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hapunten ieu ka para YouTuber, ieu pasti YouTuber unggul ieu HP ya. Lain masalah sabrek, si anu untungna izin henteu ka dieu. Kudu halal nanaon ge. Mun panglobana aing teu boga channel manehanana we nu loba. Ting sabaraha dolar sabulan eta. Silahkan bagi-bagi rezeki yang halal cari, tapi tolong ulah jadi oknum. Non oknumna ieu perlu diperhatikeun. Aya panitia rek ngondang ka sim kuring nyokot tina YouTube. Aya nomor teleponan nu eta YouTuber. Ngaku-ngaku asisten Asep Mubarok. Mangapa da abdi asistenna tanggal sekian kosong mung kedah transfer heula artos 3 juta. Coba geus dimanfaatkeun, geus mah ngeduka untungan tina video kuring ceramah, nipu kabatul jelemana teu kajebak, teu percaya langsung nyusul ka Cikampek. Pak Haji ieu nomor Pak Haji sanes lain itu mana Kang, ieu nu ngaku asisten Pak Haji tina YouTuber ta ieu ta YouTube-na, channelna langsung diudag ku sim kuring, ternyata langsung dihapus. Sieun manehana ada diudag, diusut nepi ka irah ge ku sim kuring eta jelema. Naon sababna geus nyieun tipu daya karunya. Tungtur mah tanggal teu meunang ka kuring, dah kuring teu wauh jeung manehna teu wauh. Dah hadir wungkul waktu kuring ceramah hadir terus media ta model kieu. Asupkeun dia na YouTube nyimpen nomor telepon manehanana, ternyata dimanfaatkeun pake nipu batur. Ulah dihapus ieu nya carita si Asep Mubarok, asupkeun di YouTube ame kadengieun teh ku jelemana. Bener teu? Karunya loba korban pan aing nu gorengna eta. Kamana-mana jadi fitnah gara-gara YouTuber anu teu bener gitu. Mantak lamun menang kauntungan meh hasil nipu, maaf, moal berkah salila hirupna lamun teu menta ridho ka si Asep Mubarok. Naon sababna nipu batur. Menta DP heula 3 juta. Anu menta 2 juta, anu menta 5 juta teu tanggung eta. Astagfirullahaladzim. Padahal teu wauh sim kuring eta. Teuing urang mana dia eta. Da kuring ceramahna di mana-mana tuh pan, tiap hadir anu ngarekam. Silakan sok, rezeki mah Allah nu ngatur, masing-masing boga rezeki. Da sim kuring tara nungtut, sok aya nu ngasup ka sim kuring mere masukan ka Haji, tah channel ieu tah. Ieu ceramah Kang Haji Wungkul, ieu geus ribuan, geus jutaan ieu. Atuh Kang Haji minta dispensasi cenah ka pasabab ieu video Kang Haji ieu. Kuring ngajawabna kieu, "Yeuh, Allah nu ngatur rezeki." Iya rizki manehanana tina video ceramah si Asep Mubarok. Rizki si Asep Mubarok lain ti dieu, tinu sejen. Ikhlas kuring mah heug bae. Kuayana penyebaran YouTube ti para YouTuber, pan aing jadi terkenal ka mana-mana. Bener tuh? Makana nganuhunkeun ka YouTuber, Asep Mubarok jadi terkenal. Gitu. Kan awas hati-hati ulah jadi oknum nipuan batur ulah. Hati-hati. Sabab moal berkah eta nepi ka irah ge dituntut nepi ka akhirat nih. Karunya batur katipuan. Nu 2 juta, nu 3 juta, nu 5 juta gede. Percaya we deui da manehna ngaku asisten Asep Mubarok. Dal kuring teu wauh. Awas hati-hati lamun ngondang sim kuring milarian nomor dina YouTube ulah waka percaya. Sabab kuring channel kuring mah balad jirok dina YouTube-na. Channelna balad jirok, lamun lain balad jirok berarti lain channel kuring gitu. Bisi cek tipu, ulah. Urang nu halal bae dah, ya. Atuh berenang YouTuber nyebarkeun video ceramah, batur jadi merenang ilmu, menang ganjaran. Da kuring moal nungtut heug bae, sok sanajan loba masukan. Geus ka Haji tungtut ieu geus loba ieu sabaraha juta ieu sabrekna. Cek kuring rezeki kuring lain ti dinya lain. Ku Allah didatangkeun tinu sejen. Alhamdulillah, ente pernah kelaparan. Dan tiap ngaji menang wae beas. Ting di dieu mah. Biasana ieu mah. Oh nya di dieu teu biasa mah ho biasakeun.
Itu nya YouTuber sing berkahnya, awas sing berkah. Sok mareunang rezeki nu halal, jang bakal ibadah awas. Ya mengasupkan video Asep Mubarok menang gaji dolar tiap bulan pakai mabok. Cilaka sia di akhirat eta jelema. Dipakai judi, dipakai maksiat, cilaka eta awas. Pana nu gaji sabulanna $200, $300 tina YouTube video Asep Mubarok. Bari teu mere-mere acan kae nya tah. Teu nanaon, ikhlas segae. Ngan ulah dipakai nipu sakitu. Peringatan eta mah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Supaya menang keberkahanana. Masalah Isra Mi'raj sim kuring moal ngabahas sebab musabab Isra Mi'raj. Sabab nu apal sabab iwal tinu ngadamel sabab. Saha Allah. Yang tahu sebab Isra Mi'raj hakikatnya adalah Allah. Cuma dengan kejadian Isra Mi'raj bikin orang umat Islam aya naon atuh aya hikmahna eta. Urang mah hikmahna. Ulah ngudag-ngudag sebab. Sok sanajan loba riwayat terjadi kejadian nu dialami ke Rasulullah yang membuat sebab Isra Mi'raj. Hiji riwayat diantarana Rasulullah sampai di Isra ke Mi'raj gente prihatin. Bahkan tahunan eta disebut Amul Hazan. Tahun yang penuh dengan keprihatinan. Prihatin kunaon Rasulullah? Ketika Rasulullah dakwah ke Taif, lain diterima ke orang Taif, malah dibabetan Rasulullah sampai berdarah, bercucuran darah dahi Rasulullah. Sahabat hampir ngancam, arek berontak, tetega ningali Rasulullah berdarah dahina, ta'arna. Sur para sahabat, Gusti lawan, nyuwunkeun ka Allah supaya dihancurkan ya orang Taif. Kumaha jawaban Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mantak itu ge teu nyahoeun sahabat. Atuh teu kabangih ku maranehanana, engke anak incuna tauhid, anak incuna arariman ka kaula. Hebatna Rasulullah tidak pendendam. Tapi kan getih Gusti nyak celakan eta kana taneuh Taif. Kumaha ceuk Rasulullah bakal jadi bukti engke Taif bakal jadi daerah anu subur. Kakecelakan getih Kangjeng Nabi Muhammad ternyata dibuktikan ku Allah ayeuna Taif jadi daerah anu subur dingin, tanaman padi aya, sayur mayur aya, buah-buahan aya di Taif. Padahal di sakurilingeunana gersang padang pasir, tapi Taif menjadi tanah yang subur, aya sayur mayur, aya pare, aya peternakan, aya buah-buahan. Wasilah darah suci Kangjeng Nabi Muhammad. Iya hebatnya Rasulullah. Wih Rasulullah ke Mekah, datang ke Mekah, can lulus eta kaprihatinan masih kene aya. Naon kaprihatinan Rasul? Ditinggalkeun wafat istri tercinta Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Nah Rasulullah sampai prihatin dikantunkeun bojo, pan beda jeung urang urang banyak. Ditinggalkan maut ku pamajikan teh paling cerikna 3 poe nya Pak. Kaopat poe geus siliki ceupan jeung randa. Tuh leres cenah tuh, da jujur eta dari hati yang paling dalam eta. Ya Allah, Rasulullah nangis prihatin, alim dikantunkeun ku Siti Khadijah. Naon sababna? Siti Khadijah na pikayung-yuneun, Siti Khadijah na piresepeun, akhlakna mulia, dipayuneun caroge. Kabeli hati Rasulullah ku Siti Khadijah. Orang bisa teh ibu ngabeli hati salaki. Entong geus pae keur hirupna ge salaki loba bekal ibu teh pan. Ngaji mengaji rajin ibu-ibu teh kan balik ngaji tara setor ilmu tara setor bayareun. Seragam geus tiung. Awewe eta. Ku mau deket ka Rajab, deket ka Mulut, ganti deui eta seragam. Nu tahun kamari ge can lunas. Geus nyieun deui. Aya ibu-ibu nu kitu. Ati dia mimitina pugu. Ya Allah ya Rabbana. Nangis Rasulullah sedih dikantun di Siti Khadijah, can reda kaprihatinan Rasulullah, ditambah deui dikantun wafat pamanna eta Abi Thalib. Besok jadi benteng perjuangan Rasulullah SAW. Ditambah deui keprihatinan Rasulullah, diboikot perekonomian Rasulullah SAW ku Abu Jahal, teu meunang dagang, teu meunang usaha. Sampai-sampai Rasulullah ngalaman kelaparan, saking laparna Rasul ngaganjel patuanganana make batu, saking laparna. Krisis moneter nu dialami ku Rasulullah teh asli,
beda jeung di urang mah krismon teh dina biwir wungkul ngomong kemana-mana kos nu heueuh mah serba sulit serba susah serba mahal ngeluh kos nu heueuh di mana-mana datang maka imah 4 kali nyiuk eta sangu. Rasul mah benar-benar krisis moneter. Pantas saya ungkapan yang membuat satu negara hancur bukan gara-gara krismon, bukan gara-gara krisis moneter, tapi nu ngajadikeun hiji negara hancur gara-gara lanceukna si krismon, saha si krisman jeung si kristal. Naon krisman? Krisis iman. Naon kristal? Krisis mental. Sok sanajan bangunan mewah berlantai tinggi, jalan-jalan hebat, hot mix, aspal, aralus, mulus, pembangunan fisik di mana-mana bagus, tapi lamun mental jeung iman para pembangunan hancur, eta bangunan-bangunan mewah moal lila. Sakedeung teh dihancurkeun deui ku gempa, bener teh. Harga gedung miliaran sampai triliunan karek sabulan diresmikeun datang gempa retak deui. Jalan tol karake 3 bulan diresmikeun dat ngelongsor ngagebru deui. Pantes atuh teureun-eureun teguran musibah bencana sahore geus loba nu hancur iman jeung mentalna. Leres? Mun rek inget urang nasionalis orang Indonesia inget karena lagu Indonesia Raya, bener teu? Eta lagu wajib Indonesia Raya, tong jauh-jauh tina lagu Indonesia Raya ulangan sakali dilagukeun coba amalkeun. Wage Rudolf Supratman WR Supratman nyiptakeun lagu Indonesia Raya aya kalimat nu bagus. Naon kalimatna? Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia. Tuh, 2 geus sakitu bae. Aing mantan jelikan baheula. Dirijen. Jelikan mah kompan. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Tah jeung WR Supratman dina lagu baraca geura ulah dinyanyikeun wungkul. Memeh ngabangun badan teh jiwa heula, ceuk WR Supratman, ceuk Indonesia Raya. Memeh ngabangun fisik teh mental heula nu kudu dibangun. Memeh ngabangun badan teh imanna heula nu dibangun. Sok sanajan fisik dibangun di alus-alus di bawah mewah, tapi lamun mental na bobrok, lolobana mental koruptor, mental begal, mental rampung. Maaf, sakuma beungharna Indonesia moal mampu mensejahterakeun rakyatna. Benar tak? Benar tak? Atau panen jutaan deh geus triliunan nu dirampogan. Ya Allah, tungtuna manuna beunah nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh, nu lapar mah tetep lapar. Jawa Barat, Jawa Timur, nu malarat tetep malarat, lolobana di luhur mungkin makmur. Bener teu? Listrik, neon-neon tai kuda di kadutan. Ngarti teu ceuk? Sarua? Listrik, neon-neon tai kuda di kadutan. Rakyat leutik kelaparan teu naon-naon, nu penting beuteung bapak, beuteung ibu di leluhur ngagerendutan. Lain miliaran deh, triliunan duit rakyat dirampogan. Hukumna menang nyeun jelema. Lamun geus menang nyeun jelema bisa disogok. Bener? Koruptor di Cina beunang digantung nepi ka paeh. Koruptor di Indonesia beunang digantung persidanganana. Nepi ka teu putus-putus eta. Koruptor di Saudi beunang ditewak dipotong leungeunna. Koruptor di Indonesia beunang dipotong masa tahananana. Nu kuduna 7 tahun jadi 1 tahun. Gara-gara naon eta? Iyalah, ad-dunya bil fulus. Wa ma bil fulus mampus. Ad-dunya bil fulus lulus. Atuh aya koruptor bisa ulin heula ka Singapura di urang. Bener teu? Ya Allah ya Rabbana. Sakuma beungharna Indonesia moal mampu maraban rakyatna lamun anu ngelola geus hancur mental, hancur
Makanya cek WR Supratman, bangunlah jiwanya dulu baru bangun badannya. Berarti mental heula nu dibangun ku keimanan jeung katakwaan, karak dina ngabangun barak bakal beres. Janji Allah bakal bukti hiji negara dieusian ku pamimpin jeung rakyat arariman tararakwa ka Allah, maka keberkahan ku Allah bakal diturunkeun ti langit ti bumi. Lain musibah lain bencana, tapi keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Wallahu a'lam bimuradih. Lain cek aing cek Allah. Kuncina eta, bener tak? Hayang berkah mah kudu arariman, kudu tararakwa ka Gusti. Makana ieu sing jadi eupan ye pengajian urang dieu khususna nu hadir sing leuwih berkah rezekina. Jang bekal iba. Eupan sakedeung deui mayunan Ramadan beureunan. Leres teu? Sakedeung deui urang teh sababaraha poe deui ka bulan Ramadan teh. Bulan Ramadan teh bulan premium. Bulannya pre makan dan minum. Oke, Ramadan disebut bulan pertalit. Perut terasa melilit. Meskipun Ramadan premium, pre makan dan minum, pertalit, perut terasa melilit, insya Allah kita tidak melupakan solar. Naon solar? Solat tetap lancar. Di bulan Ramadan premium, pre makan dan minum, pertalit, perut terasa melilit, solar, solat tetap lancar. Insya Allah kita mampu meningkatkan kualitas Ramadan nanti menjadi pertamax. Non pertamax. Pertaubatan yang maksimal. Premium, pre makan dan minum, pertalit, perut terasa melilit, solar, solat tetap lancar. Pertama, pertaubatan yang maksimal, insya Allah di akhir Ramadan orang bakal menang bensin. Naon bensin? Benar, surga itu indah. Amin. Di bibita surga, urang dia mah gitu. Amin. Tadi telat sing panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal. Rasulullah mengalami koris moneter berkepanjangan, tapi tengah jadikan Rasulullah putus asa, justru sabal tawakal bari teureun ikhtiar, hasilna Allah ngahibur kana kaprihatinan Rasulullah lewat terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Aya ulama nu nyaritakeun eta, aya deui riwayat ti ulama cenah terjadi Isra Mi'raj sabab aya perdebatan langit jeung bumi pa bagus-bagus. Cek bumi, hei langit alus kene kaula jeung anjeun. Cek langit naon buktina bumi, cek bumi dia kaula mah indah, aya gunung aya lautan. Langit teh eleh, cek langit alus kene kaula daripada anjeun bumi. Sabab di kaula aya bulan, aya bintang, aya matahari. Cek bumi tetap maksib kene bagus kaula langit. Nah sababna bumi di kaula aya Ka'bah Baitullah nu ditawafan ku umat-umat Islam nu iman seluruh dunia. Langit ngajawab, maaf masih kene bagus kaula sabab di kaula aya Baitul Ma'mur anu sok ditawafan ku para malaikat-malaikat Allah. Bumi ngahujah deui, maaf langit tetap alus kene kaula. Naon sababna? Sabab kaula dicicingan ku hiji jalma nu paling mulia, nu paling dipikat cinta ku Allah, namina Nabi Muhammad. Tidinya eleh langit teu bisa ngahujah. Akhirnya langit protes ke Allah, ya Rabbi jajabkeun eta Rasul Gusti nu paling mulia supaya nyaba ka abdi. Maka terjadilah Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Mana bae riwayatna sahih sadayana nganu jelas hakikat yang tahu sebab hanya yang membuat sebab yaitu Allah Subhanahu. Jang urang naon atuh Asep? Jang urang mah hikmahna. Naon hikmahna Asep tina Isra Mi'raj Nabi? Hiji hikmahna Isra Mi'raj teh tajidul iman, tambah-tambah kekuatan iman. Ku ayana kejadian Isra Mi'raj urang semakin kuat iman urang ka saha ka Allah, semakin kuat iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna? Ia berkaitan jeung iman. Iman kana naon? Iman kana dadamelan Gusti Allah. Sabab Isra Mi'raj lamun teu dibidamel ku Allah moal terjadi. Jadi bisa Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruh jeung jasadna berangkat
tanpa pesawat terbang menan yen jelema, tanpa biaya miliaran dolar, tapi Nabi bisa terbang sabab sadayana dipidamel ku Gusti Allah. Sanes kahoyong Nabi tapi kahoyong Gusti Allah, sanges berangkat nyalira tapi diberangkatkeun ku Gusti Allah. Lamun geus Allah nu gawe, apapun lebih dari itu Allah mampu ngayakeun. Subhan. Maka patokanana make tasbih Isra Mi'raj mimitina, berarti eta teh ngabuktikeun Isra Mi'raj teh pada melan Gusti. Subhanalladzi isra bi 'abdihi laila, lain biruhihi bi 'abdihi langsung. Naon abdi teh? Abdun hamba, nu ngaranna hamba komplit ruh wa jasadi, ruh dan jasadnya. Ya jangan bentengan urang akidah ulah kabawa sakaba-kaba. Ayeuna loba jurig nyiliwiri setan milu mijah. Mama ke pakaian Islam ngakongkong Islam tapi jeroanana rampok-rampok iman. Hati-hati. Majarkeun Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhna wungkul cenah teu jeung jasadna. Maka diakurkeun jeung astronot Amerika. Amerika ge ngaberangkatkeun astronot na miliaran dolar biayana. Emang Nabi Muhammad boga duit miliaran dolar? Cenah astronot Amerika ge make jaket pengaman asup ka ruang angkasa ti planet bumi ka ruang angkasa teu make jaket pengaman bisa hancur awak jelema. Apa Nabi geus boga jaket pengaman? Dijawab ku kuring can boga, teu boga miliaran dolar, teu saperak-perak acan, atuh bisa Nabi ruh jeung jasadna berangkat ngapung? Ya bisa. Naon sababna? Sabab Isra Mi'raj Nabi lain kahayang nyalira tapi kahoyong Gusti Allah. Lamun geus nyarita kahayang Allah, atuh pikeun Allah mah gampileun. Fa'alul lima yurid. Eta patokanana. Apapun yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Ayeuna ulah ngaberangkatkeun Isra Mi'raj Nabi ku iman diteropong sok langit nangtung saneng eneng teangan di mana tihangna nanjeur bae kun gampileun Allah leres teu ya Allah. Coba ulah jauh-jauh urang nek tapakuran ku akal wungkul hirup urang ge teu ka hati ku akal sabenerna mah. Pernah teu ngalaman hirup di jero beuteung indung sabaraha bulan? Nah kos nu nyaho wae bapak-bapak. Berarti nu ngajawab eta bapak-bapak sering ngalongok berarti. Ibu-ibu nu ngarasakeun ieu mah yo. Jawab, Bu. Sabaraha bulan? Bu. Salapan. Leres teh salapan bulan, coba hitung. Ibu hamil sabulan geus aya can eta orok? Tuh jujur kan ngajawab berarti salapan kurang hiji. Bohong berarti tadi salapan. Sabulan ge can aya orok kan karena gumpalan cair mani. 2 bulan gumpalan darah can ngabentuk jadi jelema. 3 bulan Allah nyiptakeun daging tina darah nu geus dibekukeun anu geus kabeku jadi daging. Dikuatan ku tulang belulang Allah nyiptakeun dina rahim ibu naik ke 4 bulan karak ngajelegedeg jadi jiri manusia. Ti 4 naik ke 5 bulan ditiupkeun ruh ku Allah karena janin anu aya dina rahim ibu karak we usik. Tati 4 naik ke 5 bulan mudeg-deg ke belah kiri ke belah kanan kencak katuhu nepi ka ribut ka salaki tata tuh papa tuh geus usik tata geus tajong geus ngajak futsal. Cek salakina belah mananya di katuhu wae akang geus 3 poe lalaki sok tahu eta bapana. Geus 7 bulan budak dikencak wae, bapana budak teh dikencak wae geus saminggu, awewe. 3 poe derek ngajuru budak teh di tengah-tengah, usikna teh bapana budak teh di tengah wae. Bencong. Ih, amit-amit. Geus tong mikir-mikir nu kitu, dikatuhu kencak tengah, nu penting budak sehat, salamet, panjang umur kitu bae geus. Mun ribut katuhu lalaki tengah-tengah. Budak lahir borojo langsung ngagoak lain, lain, ini sebel deh. Ayo, lamun 8 bulan borojo lahir, hitung ku ibu ti 5 bulan mulai usik eta budak 5, genep, 7, 8 salap. Berarti kan 5 bulan ngalaman ngapan di jero beuteung indung. Udah ku akal, ka udak teh ku akal. Bisa ngapan di jero beuteung indung bari tempatna sempit, pabeulit jeung peujit, jare loba getih. Rek lewat mana eta orok napas hayo emang na beuteung indung loba jendelaan yang napas orok. Aya gerbang hiji-hiji ge para buteng bapakna cicing-cicing ya bapak-bapak ahli kokorobet kabeh ya nu hadir ya. Allahul Mudabbir
Allah yang maha pengatur sadayana diatur ku Gusti subhanahu. Eta tasbih biasakeun di mana ningali dadamelan Allah maca tasbih dibiasakeun. Aya hasil rajaban mah gitu. Setiap melihat ciptaan-ciptaan Allah maka bibirnya bertasbih, itulah hasil rajaban. Tengah peuting kaluar ningali bulan bintang caang kumaha ceuk nu geus rajaban subhanallah. Maha suci ya Allah nu tos nyiptakeun bintang jeung bulan meuni indah. Nuhun Gusti abdi paparinan keneh paningali kanggo ningali ciptaan Gusti anu indah. Nuhun Gusti subhanallah walhamdulillah eta ningali bulan jadi ibadah da inget kanu nyiptakeun kitu. Eta hasil rajaban kuduna naik iman teh. Wauh ka Allah. Keluar sore-sore pelentung pelangi berwarna-warni kumaha cek jelema nu balik rajaban aya hasil tazidul iman tambah-tambah keimanan ka Allah subhanallah maha suci ya Allah nu tos nyiptakeun pelangi berwarna-warni eta katumiri meuni indah nuhun Gusti abdi teu masih kana di paparinan paningali kanggo ningali ciptaan Gusti meuni indah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar eta hebat iman naik. Ieu mah rajaban unggal poe. Ningali pelangi lain tasbih. Buset. Si goblok. Yang naon rajaban. Eueuh robah teu ningkat iman. Buset. Kumaha ngecetna. Make mikiran ngecet. Atuh pikir heula STG-na nepi teu ka langit. Koasna sagede kumaha. Ngaririweuh sia cukup subha geus beres jadi ibadah. Pemuda balik rajaban ayeuna naik keimananana hebat isuk-isuk nongkrong di jalan aya awewe liwat make legging bujur nyitak kumaha ceuk pemuda balik rajaban subhanallah astagfirullah subhanallah astag. Nah itu dimimitian subhanallah Asep pan bujur teh ciptaan Allah atau pan dosa Asep maaf pandangan pertama tidak berdosa sebab tidak disengaja yang jadi dosa pandangan seterusnya iya mah nempo bujur liwat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah diudag-udag atuh saya mah beuki eta dadamelan Allah makana untung orang jadi umat Islam untung nanaon orang mah diberi modal ku Allah dua daya beda jeung kafir orang umat Islam diberi modal dua daya ku Allah hiji daya fikir kedua daya zikir naon aya daya fikir akal aya daya zikir naon iman beda jeung kafir ai kafir mah modalna hiji daya pikir wungkul akal wungkul iman tuturut munding manehna mah batur ngayakeun Jumatan pan Islam tiba heula Jumatan diparentahkeun aya manehna rame aya ibadah poe Jumaah. Batur mareke tiung muslimah rapih aya dianjurkeun manehanana kudu mareke tiung. Umat Islam boga grup hadroh sholawat mehna nyieun make grup marawis. Viral na videona geuning make peci make koko. Laguna lagu Arab disangkana sholawat eta ku urang padahal mah lain puji-pujian manehanana eta. Jangan jebak umat Islam. Hati-hati. Ya Allah, geus dijieun-jieun. Urang mah asli. Geus hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Punten. Akal jeung ngan eta modal akal jeung iman coba fungsikeun heula dina jalurna masing-masing. Perkara nu biasa mah cukup ku akal, lamun nu luar biasa make daya zikir, make iman kitu. Ulah pabeulit. Aida teh loba jelema pabelit ningali nu biasa dianggap luar biasa, nu luar biasa dianggap biasa. Pasir dianggap beas, beas dianggap pasir, awewe dianggap embe dianggap. Da ayeuna mah loba awewe jiga. Lah cek anak nabi, cek anak. Lain cek kuring lain. Loba salah ningali jelema ayeuna. Nu biasa dianggap luar biasa, nu luar biasa dianggap biasa.
Kumaha tuh Sep cara ngetesna akal jeung iman, sok urang tes ayeuna supaya mampu ngabedakeun mana biasa mana luar biasa. Akal fungsikeun heula, aktifkeun coba. Akalna aktifkeun, Bluetooth share it mulai aktifkeun. Nu jauh ti tower deuketan towerna. Lamun teu bisa ngadeukeutan panggul jeung tower-towerna. Akal urang tes heula. Di Karawang di Cikampek aya sungai gede ngaranna Citarum. Isup-isup si Asep Bobarok ulin ka Citarum ningali aya truk gede keur naikeun pasir di sisi Citarum. 5 menit si Asep Bobarok balik deui ka Imah. Ti Imah balik deui ka Citarum, ditinggalkeun 5 menit eta truk nu sakitu gede. Nah, ternyata geus pindah tempat bisa nyebrangan Citarum anu sakitu luasna bari keur banjir, caina gede, lega, jero, tapi 5 menit truk pindah tempat bisa ngaliwatan sungai nu sakitu gede. Nah, biasa luar biasa. Ibu-ibu, biasa luar biasa. Ibu-ibu heula. Ibu-ibu, biasa luar biasa. Belah dia. Biasa luar biasa. Biasa. Nu jero, biasa luar biasa. Coba nu di dia, biasa luar biasa. Luar biasa Allah. Nu ngajawab biasa berarti akalna geus aktif. Bluetoothna nu luar biasa masih kena loading. Biasa luar biasa. Biasa naon sababna? Aya jembatan. Nama nyebut luar biasa. Aya jembatan. Sering di jalan raya aya jembatan ningali aya. Di handapna aya sungai aya. Cimanuk aya jembatan. Truk, mobil, bus bisa nyebrang. Biasa luar biasa. Naon sababna? Aya jembatan. Biasa. Berarti nu ngajawab luar biasa, ngabayangkeun trukna renang. Biasa. Pan tadi oge nu biasa anggap biasa, luar biasanya luar biasa. Ku akal ka harti, naon sababna aya jembatan, geus sakitu. Atuh tadi omongkeun jembatanana atuh jang naon nanya aing. Kudu dijawab, diuji. Akal geus mulai aktif. Ayeuna daya zikir iman. Baheula Nabi Musa diudag-udag ku Firaun rek dibunuh. Nabi Musa ka pojok ka Lautan Merah, lumpat ka hareup Lautan Merah membentang luas, balik deui ka tukang eta Firaun geus deukeut rek ngabunuh. Bingung Nabi Musa rek nyalametkeun diri. Rek nyebrang lautan teu aya parahu, teu aya jembatan. Arek nyieun heula jembatan pugu jelas harita can aya nu dagang semen. Akhirnya muntang tulung ke Allah Nabi Musa. Ku Allah ditulungan idrib bi'asakal bahra. Musa, tengeun Lautan Merah ku tongkat anjeun. Di tengeun Lautan Merah ku tongkat Nabi Musa, belah eta Lautan Merah jadi jalan membentang luas. Nabi Musa mampu melewati Lautan Merah tanpa make jembatan. Biasa luar biasa. Cek akal luar. Akhirnya dihujah ku iman. Naon sababna? Nu di jero. Nabi Musa nyebrang Lautan Merah tanpa jembatan, biasa luar biasa. Luar biasa. Naon sababna? Nu ngajawab pertolongan Allah, nu ngajawab kawasa Allah, nu ngajawab mukjizat, berarti daya dzikirna geus aktif. Da eta mah bagian daya zikir. Maksud aku mah nya cek akal luar biasa dihujah. Naon sababna? Maka daya zikir naik. Subhanallah, itu pertolongan Allah. Subhanallah, itu kekuasaan Allah. Subhanallah, itu adalah pekerjaan Allah. Lamun disedekkeun ka Allah, sanuwani ngahujah ka Allah. Leuwih ti kitu Allah mampu ngayakeun. Reka jungkalkeun Lautan Merah ge bisaeun Allah. Subhan tah tasbih didinya, iman karak aktif didinya. Makanya fungsina daya fikir jeung daya zikir kudu mampu ngabedakeun mana nu biasa, mana nu luar. Nu luar biasa berarti bagian iman. Tina iman cabangna aya ma'rifat bis sifat, aya ma'rifat bil af'a, aya ma'rifat bil asma, ma'rifat bis sifat, ma'rifat bil af'al, ma'rifat bil dzat. Eta hubungannya jeung tauhid, jeung nguatan keimanan ka tauhid dan urang. Tahapan-tahapanana kudu dipelajari.
Jangwatan tauhid cek ulama baheula cenah ya ma'rifat bil asma. Naon ma'rifat bil asma teh wauh kana nami Allah. Siapa Tuhan kita na? Allah 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 Allah. Makana pelajaran ketika orok lahir maka diadanan di komatan. Pan eta budak lahir teh ibarat kaset rekaman anu masih kene kosong can aya suara naon-naon. Maka ketika burudul lahir budak Allahu Akbar Allahu Akbar nu pangheulana karekam adalah kalimat Allah nami Allah eta geus termasuk ma'rifat bil asma wauh kana nami. Ma'rifat bis sifat taekeun levelna tauhid supaya makin yakin ka Allah, makin kuat iman ka Allah. Naon ma'rifat bis sifat wauh kana sifat-sifat mulyana Allah. Anu mana sifat mulyana Allah teh seueur teu aya wates wangeunana kulliyun maqulun ala ghalli mutanahiyah. Banyak sifat mulianya Allah. Ngan ulama tauhid baheula karunyaeun daripada nu loba teu apal tah jang umat Islam jang nguatan iman ka Allah atuh anu wajib dikanyahokeun we apalkeun nu 20 sifat wujud kidam bako nepi ka mutakallimun. Pan baheula mah jadi pelajaran wajib eta urang keur leutik. Aya mah geus teu kadenge nadom-nadomna acan. Leres teu? Heula mah musala reot dina bilik bari panggung handapna kulah 20 menit di ka magrib teh sing keleueung budak pupujian baheula mah kadenge urang keur leutik. Speaker aya toa na tangkal nangka digantungkeun geus gepeng. Satrumna listrik lain da can aya listrik. Make aki baheula mah nu dicas teh aki, setrum aki. Mikna gele nu kieu baheula mah speaker salon nu buleud dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet. Mun kabaseuh na lawon teh berbagai macam dejigong tertampung. Atuh memeh magrib sing keleuweuh kadenge tiap lemur belah ditu Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana. Temu lemur belah ditu sing keleuweuh barudak memeh magrib Allah wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadisi. Baheula mah jadi rutin eta teh. Anu mah teu kadenge ayeuna mah. Geus teu warawuheun budak kana sifat 20. Padahal jang nguatan keimanan eta teh pelajaran baheula. Tak pantas didikan baheula agama diutamakeun, iman diutamakeun, tauhid pelajaran diutamakeun, ngahasilkeun budak baheula akhlakna mararulia. Teu wani ngalawan ka guru, teu wani ngalawan ka indung bapa, budak baheula sabab didikan imanna hebat baheula mah. Ketika indung bapa nitah nurut budak baheula mah, nyai kade sakedap ka warung sakedap pangmeskeun cabe tomat enggal bager mah bade nyambel, teu loba tatanya indit ka warung budak balanja. Jang kade bager kasep pangbalikeun bako daun kaung jeung pahpirna abah rek ngarokok baheula mah bako pahpir daun kaung indit budak ka warung balanja. Sok titah budak ayeuna da pentak nyeri hate ayeuna mah nitah budak. Da iman geus bok-brok da loba diatep ku kolotna. Kolot antep ayeuna mah kolot antepan ayeuna mah budak rek ngaji rek henteu masa bodoh. Heuh abring-abringan mah make kopiah make samping da lain ngaji. Ngadon BM di mana-mana. Nyetopan truk ningang we cilaka kagiles pan sarerea mewek. Awas hati-hati. Geus terjadi nu kararitu ayeuna ya Allah. Paur sim goring mah. Kopiah ngan ukur jadi pajangan, tiungan ukur jadi pameran. Tapi akhlak pa jauh-jauh anu geus diislamkeunana. Anu geus diajarkeun ku Rasulullah SAW. Ulah nyoret Islam euy. Geus puguh kafir mah pan hayang ngancurkeun Islam atuh urang umat Islam tong nyoret agama sorangan. Jaga akhlak teh ayeuna terutama ka indung jeung ka bapa ulah coba-coba. Lamun coba-coba nganyerikeun hate indung bapa sok sarjajan ente maaf. Beunghar sakuma beungharna sadunya kabeungharan ente kumpulkeun buat mayar jasa indung bapa moal kabayar. Leres teh? Pan ayeuna zamanna ieu teh geus loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna teh. Dititah lain nurut kalakah molotot pan ka bapa. Jangan dejang pamelikeun rokok Samsu Pak. Samsu ka warung buru jang. Lain ini pan ngagerung-gerung motor hareupeun bapana. Gande ka warung Samsu. Molotot. Jauh teuing Pak ka warungna. Nita nu sejeuna Pak, soalna kulin ka Bayongbong ka dijung barudak nuhun di jalan. Ngaleos. Bapana molotot. Cek bapak nanya oke mah dicekek ti orok ya budak.
loba kolot putus asa gara-gara yang harapan tingkah laku nu jadian. Maaf rek nanya budak karari itu naon sababna? Salah saha? Jawab. Ayo sia nyalahkeun budak hayo. Salah kolot na loba ngantep. Ngaji rek henteu masa bodoh pan kitu, can pernah dikontrol budak. Sugan balik ka imah cek induna cek bapana jang geus di mana biasa mah jeung barudak ke jalan-jalan coba wudu jang hayang nempo bapak praktek maneh wudu. Geus pernah bapak kitu marik sabudak. Pantes beres wudu geuning jang beres wuduna meunang ngadidik saha Pak Ustad Pak di pengajian coba cokot Quran itu tah ti mimiti Fatihah coba baca bisi can bener tajwid jeung makhrajna pernah bapak kitu marik sa anak atuh gawena naon wae ieu bapana ieu. Tah hayo sia nyalahkeun budak. Ketika budak akhlakna hancur ulah nyalahkeun budak. Si horeng kolotna indung bapana loba ngantep. Hayang boga barudak soleh Pak. Ibu hayang boga barudak soleh. Atuh soleh heula indung bapana. Da budak mah ibarat kacang, ai kacang kumaha tuturus. Tuturus nangtung kacang belu nangtung, tuturus dengdek kacang dengdek, tuturus nang uyupu kacang nang ngalayah. Budak mah ibarat kacang, tuturusan ku saha ku bapana. Da bapa nu boga tuturus. Kunaon sareuri? Emang salah aing ngomong. Budak ibarat kacang, kacang kumaha? Tuturus, tuturusan ku saha ku bapana, sabab bapak-bapak nu boga kebon kacang indungna. Jadi kabagi tugas kabeh. Tugas bapak ngalalempeng tuturus. Tugas ibu ngoredan kebon kacang. Ulah barala teh sok loba orai. Dengekeun titin tah. Aya si titin. Eta titin di mana-mana aya we. Kored genep bulan sakali kored. Ulah barala ih amit-amit. Mun siga guhan ini pelet ieu amit-amit. Itu dit ka masjid eta tuturus. Nyai ngaos indungna geus nyekel Quran eta hebat tuturus. Ya mah lain pan pinter nitah hungkul ka anak ai bapak jeung indungna teu mampu nyontoan. Salat ka masjid batur geus ngabring ai bapana hareupeun TV. Atuh budak mulai ngalawan. Bapak ge tara ka masjid. Ceuk bapana, "Oh nya, ih amit-amit." Karak ngeuh eta si goblok. Nyai ngaos, indungna nyekel remote nungguan si samudra. Atuh salah gitu kebudak manitah ngaji indungna manongton TV bapak nanya gitu deui karena berjamaah teu beuki bener Pak mun disamper pangajian alasan nyeri sampean teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid demu sholat coreng cang tiluan ge jeung tihang berarti duaan untung aya tihang hiji tapi yakin insyaallah 10 poean deui bakal pinuh ieu masjid bakal ngaleutikan sabab jamaahna ka jalan-jalan naon sababna taraweh ngan ukur saminggu kadituna biasa deui di mana-mana bulan Ramadan mah pinuh nate saminggu masjid komo malam pertama mah padat malam pertama taraweh kesaksian imam teu kabagian tempat imam di kolong bedug imam gitu full malam pertama pokona saminggu mah pinuh keneh lah pinuh sabab masih keneh kategori open turnamen minggu kedua Ramadan mulai babak penyisihan dua jajar mulai leungit di leg-legan juri geueuh. Minggu katilu perempat final tinggal 4 jajar. Minggu kaopat final tinggal 4-an. Imam, kokol, bedug, pasaran. Sabab minggu terakhir Ramadan tarawehna pararindah. Jororauh lain di masjid tarawehna. Minggu terakhir mah Ramadan anu ka Jogja tarawehna teh anu di matahari eta pangjauhna taraweh di matahari. Anu paling deket ibu-ibu tarawehna pindah ka dapur. Imamna naon mixer. Nyeunaan abwalu.
Semakin akhir Ramadan lain mungkin deket ke Allah kalau mungkin jauh atau kumaha rek asup Idul Fitri kembali fitrah. Anu kembali Idul Fitri kembali fitrah kayaumi waladathu ummuh bagaikan bayi yang baru dilahirkan bersih suci. Bagi orang yang di bulan Ramadan semakin akhir Ramadan semakin dekat dengan Allah, semakin berlipat ganda peningkatan kualitas ibadahnya. Eta usahakeun sing barenang hidayah, amin ya Allah ya Rabbal. Jadi hayang boga barudak soleh hayang indung bapana kudu soleh tihe teu mampu hasep nyolehkeunana dari masa akang jeung si ece bodoh jauh tina agama tapi hayang boga budak masaroleh anterkeun kanu mampu saha ulama kiai tuh majelisna tuh madrasahna tuh pasantrenna sok datang ijab kabul. Ulah teu adil hirup teh aya ka sakola umum daek nganterkeun aya ka pangajian budak indit sorangan teu bebeja-bebeja acan indung bapana. Kadang-kadang kiai ge ngahuleung ya santri ngadadak nambahan je indung bapana kamarana eueuh masrahkeun. Anu geus 1 tahun 2 tahun dididik ku kiai nepi ka bisa ngaji bisa maca Fatihah bisa ibadah indung bapana can ngelol-ngelol ka kiai. Mantak tong ngajarkeun ikhlas ka kiai mah. Ngajarkeun anak batu nepi ka bisa ibadah ikhlas sok sanajan indung bapana teu datang. Tapi hati-hati waspada. Lamun eta budak berhasil dididik ku kiai jadi budak ahli ibadah sementara indung bapana can pernah aya ijab kabul jeung kiai nu ngadidik maka eta budak nu soleh ahli ibadah di akhirat bakal nyafaatan guruna nyata kiai indung bapana teu kabagean. Hati-hati sia tah indung bapana mah moal kabagean. Ya euy indung nu ngajurukeunana di akhirat budak teu nulungan nu ditulungan malah guruna. Naon sababna? Nu ngadidik ibadahnya eta guruna. Atuh pan eta anak indungna anak bapana eueuh ijab kabul ka kiai nu ngadidik anakna. Bisi anu can pernah ijab kabul ngabring isukan ka imah kiai. Demo. Tapi bebeklan. Beritanya ke budak, "Yang ai kiai nu ngajar sok ngarokok mah ahli hisab." Non ahli hisab ngebul wae. Non rokona jang samsu. Itu cek bapana geus ek disiapkeun jang kiai 10 dus. 10 slop. Ame kiai teu lieur neangan rokok ek dijamin ku bapak. Nu penting siang ngaji sing betah. Kiai sok beugeun beas jang. Ya ningali ka dapur nama tara aya beas Pak karunya urang kirim 5 karungan 5 bulanan. Sok boga duit eta kiai nya eta Pak kudu bawa amanakna kiai kamari ge ceur ge yang jajan tuh duit da barudak santri hese arudunanana urang beres 10 juta ku bapak. Cenah betaheun eta kiai ngajar. Hebat aya jelema kitu. Aya jelema kitu mah di dieu. Henteu bisi aya titah pindah ka Cikampek. Kuring butuh eta nu kitu. Itu datang ke imah kiai, assalamualaikum kiai, waalaikumsalam, kang, bejadang budak ngaji di dieu, oh geus 3 tahun tak kang betaheun budak teh, oh paingan wudu narapi, salat narapi, ngaji Quran apa sehat si orang kiai nu ngadidikna di dieu, kuring dosa kiai, dosa kunaon, dan wajib ngadidik anak teh kuring bapakna jeung indungna ngan kuring ngantep rumasa kuring bodoh, ayeuna dididik ku kiai jadi soleh budak, kuring rek nuhunkeun sekalian ijab kabul, da kuring ge hayang kasapaatan ku budak soleh di akhirat ulah guruna wungkul, maksudna nganaon, sing ridho nya narima ieu budak abdi tah di dieu jadi santri kiai sing ridho pang solehkeun budak abdi pang benahankeun ilmu ibadahna ilmu aya di kiai kabeh urus biaya abdi nu jadi bapakna tanggung jawab hebat kolot gitu bijaksana ngaranna kiai sok ngarokok nya kadang-kadang kumaha nyari aya ngarokok aya eueuh mah ieu mah leuman curug sakti eta kiai wana ti ayeuna kahareupna kiai tong lieur neangan rokok kuring nu ngajamin tah 10 dus ji samsu sing mah sabulaneun belum ku sia unggal poe ulah lieur neangan beas kuring nu ngajamin tah 5 karung sing mah sabulaneun jang balanja itu anak ngabiayaan nafkah anak pamajikan kiai ku abdi dijamin tah 10 juta per bulan semangat ka kiaina ge atuh kuotana gede sorana ge kadenge ka mana-mana tiap ngajar magrib alif pangaruh eta samsu beas pangaruh tak 10 juta kan 3 poe santrina bubar kabeh tarorek kiaina kenceng teuing
Tutuna kiai di imana ngahuleng santri arareueuh akhirna poe kaopat kiai muka warung dagang beas dagang samsu. Eta ngaranna kiai kreatif. Ya Allah ya panitia ge can mere rokok ika aing teh ya. Tadi biasa 10 dus balik direk dagang aing. Dagang rokok aing balik ke dia. Tah gitu ijab kabul. Ka pendidikan umum daek bro-broan bener tuh? Bener tuh? Daek nganter ke pendidikan sekolah umum ka pengajian maaf sok are-hare. Padahal udah bakal ditanya ku malaikat mun karena ke dalam barzah tentang agama tentang keiman. Sedangkan pelajaran agama keimanan ada di madrasah, ada di pesantren, ada di majelis taklim. Malah nanya bahasa Inggris malaikat munkar nakir. How are you man? Fine, thank you. Marabbuka. Eta tentang iman tauhid siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Wa ma nabiyyuka. Pikeun jelema nu geus iman kuat, saleh, ahli ibadah, geus moal hese ngajawab. Beda jeung jelema bodoh ahli doraka, paeh teu keburu tobat, huleng. Di alam kubur ditanya ku malaikat, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? Syahad. Babak belur nu gitu mah. Bebaskeun huluna ku malaikat, jeger 7 lapis bumi ngalalep hancur. Atuh paeh deui dirinya teu paeh. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika jalma-jalma doraka disiksa, dagingna hancur, kulitna hancur, maka dibentuk deui ku Allah jelegedeg deui. Sabab masih kana aya proses. Wa ma nabiyyuka? Saha nabi anjeun? Duh syahade poho deui malaikat. Harita manu rame di Bogor musadek. Cek malaikat nah, iya bebekeun aing ieu. Anak buah geus bijil ti heula bobek deui, jelegedeg deui. Wa ma imamuka? Naon imam anjeun? Duh. Saha tidak di lemur kuring maloba imam teh. Mun lohor Mang Jai, mun asyar Ustad Husein, ta magrib Maki Hasan, subuh tamanan Mang Jai. Kalakah ngabisan imam sholat si goblok. Batur mah Quran imami malah ngabisan imam sholat. Bobok deui. Geus kacau. Wa ma dinuka? Naon agama sia tuh? Duh. Dina KTP agama teh jeung can jadi KTP na malaikat DRT pangnyokotkeun atuh ceuk malaikat aduh jabanita jaba goblok. Tolol jelema. Naudzubillah min dzalik naudzubillah. Sok beresan teh na barudak imanna. Bo, hasil didikan iman baheula ngawaukeun indungna bapakna ka Allah ka barudak ka Rasulullah akhirna budak saroleh narurut ka indung bapa akhlakna mulia kitu baheula mah. Ongko deui baheula mah kadang-kadang penelitian naon sababna cenah budak baheula sok loba nurut ka indung. Heupan kadang-kadang baheula mah can modern atuh dah. Ngahuapan anak teh kan teuas teuing jang orok jang budak dibeuweung ku indung. Digayem heula. Lepeh-lepeh campur jeung ciduh indung eta teh. Da eueuh blender baheula mah. Da aya penelitian naon sababna budak baheula loba nurut ka indung, sabab budak baheula mah loba ngadahar ciduh indung. Mantak nurut ka indung. Budak ayeuna ngalawan ka indung pan geus eueuh nu ngadahar ciduh indung ayeuna mah. Make blender wae. Kadaran teuas meuli blender, colokeun harus dipencet terbubuk wawalkeun ka budak. Gede budak saeutik indungna nu muter siga blender lieur. Da loba anak blender ayeuna mah. Kunaon budak baheula loba nurut ka indung pan nepi ka 4 tahun ge aya budak nyusuan keneh baheula mah. Budak 4 tahun nyusuan keneh. Matak teu jauh jeung indung 4 tahun ta budak. Ayeuna mah boro-boro, karek borojol geus jauh jeung indung. Da budakna dititipkeun ka sapi. Gede we saeutik budakna jang ka dieu. Oh. Loba anak sapi ayeuna mah. Ye beda-beda baheula jeung ayeuna. Budak lapar saeutik digayam ku indung kadaharan.
Lapar bager. Wal deh. Sok coba-coba ayeuna ibu ngahuapan budak itu sok praktek ke balik. Yang gede ya dahar ya. Buat temang preta budak. Wih ma, robah rasa ma. Tina keju jadi dejigong. Iya amit-amit. Malah ngaledek budak ayeuna mah. Nurut ka indung, nurut ka bapak, baheula sabab teu jauh ti indung ti bab. Didikan baheula eta hebat, budi pekerti muncul nu alus. Kunon akhirnya loba ngalawan, loba kolot nyeri hati pan tadi teh ya. Kahiji kaayaan geus beda jeung baheula. Kaulinan barurak baheula di tempat ulin gigireun musola baheula mah. Ieu musola bari panggung handapna kula gigireun teh sawah kebon anu garung tegalan. Eta udah pake ulin teh, makanya setiap sholat pardu budak mariluan ibadah. Tara ninggalkeun berjamaah budak baheula naon sababna sasibukna ulin santen deket musola eureunkeun ku ustad eureun sok wararudu berjamaah heula lohor asar maghrib isya subuh teu tinggalin berjamaah. Ayeuna kunaon masjid jadi sepi ku barudak sabab tempat ulinan geus jauh ti masjid. Bener? Baheula mah gigireun musola aya lapang main bola sasibukna main bola da deket masjid asal kadeke we ustad kacarai narurut. Ayeuna sok tingali nu adan-adan nu eak-eakan di lapang batur sujud ka Allah mehna karak reureuh main bola kararieu di jalan ya jelema iraha sujudna ka Allah teruma saeta sirah digerakkeun ku Allah teruma saeta tuur dileuleskeun ku Allah bisa lekuk coba lamun sia tuur diheuraskeun ku Allah ngadadak ayo sia beheung we tong jauh-jauh tanpa ngolian orang mah lain loncer di stop ku Allah tong lila-lilas ya 30 tahun ya huras jengker kabeh itu digorot di tukang jangan kemana malik kamu ke warung leles huras aneh eta nikmati Allah dipakai ngajauhan Allah lain dipakai sujud. Ayo gara-gara sadar gara istighfar. Dunia ibarat bangunan rek diurugen ya dunia rek diruag dunia teh. Barang-barang mewah geus diaman-amankeun ku Allah. Hiji bangunan rek diruag di jerona aya barang alus barang goreng anu diamankeun pangheulana dikaluarkeun barang mana? Barang alus barang mewah barang butut mah diantepkeun di jero. Kadang-kadang digebugeun jeung brangkal jeung tembok. Ya dunia ibarat bangunan sakedeung direk diurugeun ku Allah rek diruag barang mewah geus diaman-amankeun saha para ulama soleh para habaib tahun 2020 kamari akhir 2020 Desember hampir 100 ulama 100 habaib nu wafat ahli fikih ahli tauhid ahli ibadah awal Januari kamari 2002 hiji hampir 50 ulama soleh wafat ahli ibadah ahli hadis ahli Quran termasuk ahli Quran Syekh Ali Jaber wafat geus diaman-amankeun ku Allah eta berarti tereh di ruagna ieu dunya tinggal nu pararetotna ieu urang sieuna digebrugeun sakaligus mudah-mudahan sing bisa tobat heula ka Allah di kebon jagong rek dipanen nu dipetik pangheulana jagong nu petot anu alus sabab jadi duit eta mah dijual bener teh nu petot mah diantepkeun di kebon tadi ala-alacan di babadna mangke sakaligus bari dibeuleum di kebon pan jadi runtah nah ieu urang nu petot rarasannya beda tapi mudah-mudahan sing diberi kesempatan tobat ke Allah ieu bahan tapakureun secara dunia secara batin pakuna dunia teh ulama tos mulai dicabutan ieu pakuna secara dohir dunia adalah pakunya gunung sing beledag geus diancur-ancurkeun eta pakuna dunia gunung mulai hararitut di mana-mana. Ya Allah, janti hanap dibudalkeun. Lumpur bara rijil, gas bara rijil. Arek dikepung ya jelema di Indonesia. Nempo peta Indonesia lautan dan daratan masih kena luas lautan. Lamun ditaikeun lautan ku Allah maaf. Kabeh Indonesia bakal leungit ya pulau. Untung teu sakaligus ku Allah dianjurkeun. Naon sababna masih kena jelema nu areling ka Allah. Masih kena aya ulama, masih aya kiai,
masih aya loba jelema nu betah cicing di masjid, masih kana santri nu betah cicing istiqomah di pesantren, masih kana aya bapak-bapak diuk di masjid ti magrib nepi ka isya wiridan, alhamdulillah. Masih kana daek kerajaban muludan, alhamdulillah. Nah, ieu jadi benteng. Sabab lamun geus teu aya nu ibadah ka Allah, pasti bakal sekaligus dihancurkeunana. Untung aya nu ibadah keneh, alhamdulillah. Mudah-mudahan sing jadi doa urang sadana salamet dunia akhirat. Hiji tajidul iman, hikmah nu kahiji, hikmah nu kadua naon asep tadhirul qalbi. Tina perjalanan Isra Mi'raj Nabi hikmah nu urang ku dicandak nyaeta tadhirul qalbi. Naon tadhirul qalbi teh pembersihan hati. Pantas Nabi saacan diberangkatkeun Isra Mi'raj dicanakeula ku malaikat Jibril ka sumur Zamzam, dibelah dadana dibersihkeun manahna, lain berarti kotor manah Rasulullah eta mah nu bersih lebih dibersihkan lagi. Ngan aya isyarat eta teh jang urang isyaratna naon Asep anu kudu dibersihan teh hate urang sabenerna mah. Dan loba kotor mah hate urang. Jadi urang teh memeh menghadap Allah, salat lohor 5 waktu lohor, asar, maghrib, isya, subuh memeh ngobersihan dohir wudu, bersihan heula hate. Rasul ge memeh mayun ka Allah namu dina Isra Mi'raj dibersihkeun heula manahna, padahal manahna geus bersih Rasul mah ngan isyarat jang urang setiap memeh salat memeh wudu bersihan heula hate. Sabab eta salat teh afdalud du'a, ai salat teh pang utama-utamana doa nyaeta salat, supaya beres salat kahayang urang diijabah ku Allah ngan syaratna kudu bersih hat. Eta syarat ijabah doa teh hate bersih. Geus komplit dina salat rek menta naon aya. Menta pangampura Allah, hayang dipikanya aku Allah, hayang naik darajat, hayang naik pangkat, hayang murah rezeki. Mana? Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fani. Komplit eta doa. Tapi kunaon sering dibaca dina salat, ai beres salat teh hasil wae. Rezeki teh hese wae, ulah nyalahkeun warjukni. Ulah nyalahkeun salat, aya hahalang dina hate runtah. Makana me orang meuk sarolat arek wararudu wayahna marawa bedog. Beulah. Runtah dina hate. Naon asep runtahna beja anak dipiceun. Meungpeung Sya'ban keneh. Pan ai raja fungsina jang ngabersihkeun awak tina maksiat, ai Sya'ban ayeuna fungsina jang ngabersihkeun hate tina kokot. Yuk orang bersihkan Sya'ban ayeuna. Naon kokotorna asep runtahna dipiceun ayeuna hiji sombong sok nyelap dina hat. Sifat kotor eta. Sombong bisa bijil tina ilmu bisa. Asa aing pangnyahoana ka batur nganggap enteng di papatahan ku sahanapeun sok tara daek narima. Lah sia budak kamari sore nyaho naon akang ya akang punten Kang sadar masing-masing punya kekurangan. Sok sanajan bijil ti sahanapeun ai bener mah tarima. Itulah orang tua yang tawadu ngaranna. Ulah sombong bisa bijil tina harta bisa. Asa aing pang mampuhna mending munggaul jeung tatangga nu sangsara sieun katempelan miskin. Sadar euy moal jadi jelema beungar sia lamun eueuh doa fakir miskin leres teu? Sadar euy boga sawah sakitu legana emang dipacul ku sorangan. Butuh ku tanaga batur leres teu kitu. Ulah karena boga mobil hiji geus mung nanya ka tatangga padahal batur ge nyahoeun salalembur eta apaan saat 5 tahuneun pan katenge tinggal mengkolna mending ngajerit eta rem mending kiridit cenah beda. Ulah sombong bisa bijil tina jabatan bisa asa aing pangluhurna jabatan mun diteueuh jeung rakyat nu dihandap. Sadar moal disebut pemimpin lamun eueuh rakyat nu dihandap. Atuh lamun eueuh rakyat nu dihandap di luhur rek mimpin saha? Mimpin cucunguk. Mentak sadar dan naik ka luhur teh dianterkeun ku Nuhan. Makana keur cicing di luhur sing inget ka nu sabab nu dihandap mah jadi kadinya-dinya atuh. Pan nu dihandap mah geus kumaha sia we Bu lah. Ulah sombong dan di luhur teh sementara engke turun deui jadi rakyat deui. Sombong bijil tina kakasepan jadi
asa aing pangkasepna meni mung akur jeung babaturan maaf jang nata sok nasib masih ka Mekah ka Madinah jadi goreng tanu kasep lo banu leuwih kasep di Mekah nempo Saudi jararangkung mararancung kararasep geulis bisa jadi kasombongan asa panggelisna mung akur jeung tatangga jeung babaturan maaf neng lamun nasib ka Mekah ka Madinah jadi goreng sia tingali di Mekah lo banu gareulis leuwih geulis ti urang nempo Saudi nempo Libanon bararodas bening nempo orang Libanon rasa lamun keur nginum orang Libanon eta cai nyuruluk nate menika ciri tina ti koro nate bening kuring teu eureun pan keur umroh ge di Mekah di dieu tuh leumpang di Ciwitan bujur ku pamajikan panon cenah naon sih neng nyeri nyewitannya molotot wae. Oh atuh aing peureum nu geulis katabrak. Ceuk pamajikan tabrak bujur onta. Amit. Heuh cemburu pamajikan teh. Tandanya cinta. Ya iyalah rek teu cinta kumaha aing setorna gede wae. Jadi lamun hayang boga pamajikan bageur mah kumaha doa. Ai kieu doa. Duit mah kieu. Meuti nyararaho urang dieu. Tah kitu. Kudu bisa ngabedakeun. Da jujur teu munafik urang mah hirup butuh Astagfirullah doa. Jeung butuh tah kitu atuh sok tau wae. Kuring ge jelema sarua. Lentong eret atuh di dunia mah butuh duit atuh duit butuh mentak liar jauh-jauh ka dieu ge daripada cicing di imah lieur sirah mikiran loba hulang hutang sok tahu mitnah nyaho ti mana aing loba hutang ulang mending ka dieu liar sugan dia mah menang amal amplop ke bubar rajaban ece baralik mawa ilmu kuring mawa doa astagfirullahaladzim ya iyalah teu munafik da urang mah di dunia butuh duit sia lamun teu boga duit mal bisa meuli calana emang tiung menang nyeun sorangan ayo menang mantap ku nabi dititah jang kasbul halali wajibun dengan kasab tina halal wajib hukumna dengan duit tina halal wajib hukumna jang naon jang ibadah mal boga masjid kieu lamun teu boga duit leres tah jang ibadah bage tiung nutupan aurat jadi ibadah da teu boga pabrik tiung sorangan kudu meuli leres dipake ibadah tujuanana ada ibu ge da rumah tangga teu boga duit mah keukeuh rieuh sirah jujur sok ayo salagi teu boga duit biayaeun loba ngadenge harga nararaek pan nyengsol nararaek biwir kabeh tung keripit hai ruat bawang biwir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang beda jeung salakina keur loba duit mah manja na bebeakan salaki balik di Jakarta mau duit loba ngomongnya di cadel-cadel di teh ono ida cek salakin Aisyah ngomong naon ono ida nya sono kacida bari dituyun salakina dibawa ke kamar cadel deui manja ieu entan ateun entit Aisyah ngomong naon eta nya ieu bujal ateul saeutik ateul bujal meuni entan ateun entit salaki embung ngopi gede wawal salaki loba duit mah giliran salaki bangkrut teu boga duit nyengsol salaki ngagoak nyai pangjiankeun kopi lain dijieunkeun norojol ngajingjing termos gelas sendok gelas tamrukeun hareupeun salakina jieun ku sorangan ulah manja hirup teh bagon molor ngopi tah termos tah gelas tah gulana tah cek salakina kopina mana kerok beheung sia astagfirullahaladzim atuh rek ngaracun eta mah aya awewe kitu hoak mitnah
tuh aya di dia mah nyabunya tuh aya nu ngaku. Ya Allah, ujian eta rumah tangga pasti aya wae leres teu. Tah jadi urang minta ka Allah hayang gampang rezeki duit teh jang bakal iba, jang ngabiayaan barudak masantren supaya barokah ilmu agama, bener? Atau kadinya tujuanana talabul halali fariidatun ba'da fariidah. Saur Nabi, neangan duit tina halal teh wajib, sabada migawe wajib, jang migawe wajib. Ulah gara-gara wajib neangan duit nepi ka ngorbankeun kewajiban ka Allah. Naudzubillah min dzalik, subhanallah. Sombong piceun ayeuna ganti ku tawadu naon di asep runtahat anu gede piceun ieu bulan Sya'ban ya. Supaya ke Ramadan orang dibersihkan ruh, sabab di bulan Ramadan adalah tempatnya untuk pembersihan ruh umat Islam nyata orang sadayana. Naon deui eta runtahat anu gede piceun panasan teuing ku dunya piceun. Rek panasan mah ku iba, batur bisa sodako piraku orang teu, batur bisa tolab ilmu piraku orang cicing bae, batur bisa berjamaah piraku orang teu bisa, orang ge bisa berjamaah. Panasan karena ibadah, pakai pasangna. Ulama sangkeun panasan karena dunia mantak rieut sirah. Tatangga kabeli TV leuwih gede, muriang saya eta mah. Dan umehna mah leutik. Atuh betot we TV-na mah ngagedean. Ya sudah tatangga meuli motor pingsan saya eta mah. Mikiran motor batur. Tapi ka diopna mah ka rumah sakit, diinpusna ge tina irung jeung tarang. Dilongok ku tatanggana ka rumah sakit, nu ngalongokna tukang ngagosip. Ngagosip hareupeun nu gering. Ece kamari tatangga ece nu meuli motor teh salakina aya meuli mobil ras, ece meuni alus, paeh langsung. Nah eta panasan ka model kitu. Ek panasan mah kana iba. Ece rek ka mana ngabring meuni rapih. Pengajian rutinan ibu-ibu nyai ayeuna teh ih jadi kabita ece antosan bade ngiring ngaos ayeuna mah saya gitu saya Kang rek kamarana ngabring biasa berjamaah lohor masjid jadi kabita tungguan Kang kuring rek milu berjamaah mantap panasan karena ibadah ya mah lain pan kamana Kang ngabring masjid lohor berjamaah oh nitipnya nitip asy eta nitip salat. Dak jelema kitu mah linglung ke di akhiratna. Neangan ganjaran teu kapangi-pangi dipahapekeun bae eta mah da. Ayo bangkit-bangkit ayeuna ieu ake rugrug dunia gara buru-buru babarengan ibadah berjamaah supaya menang syafaah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Naon deui asep runtahat teh kudu dipiceun dendam. Naon? Sok memeh rajaban urang loba musuh balik rajaban jadi loba dulur. Amin. Catat ku para ibu bapak sadaya para pemuda ayeuna hasil rajaban dulur 1000 seeutik teuing musuh hiji loba teuing nikmat lamun hirup kitu dulur 1000 seeutik teuing musuh hiji loba teuing memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut teh lah piceun dendam ganti ku silaturahmi lamun akur salalemur dan nikmat jeung tatangga salalemur urang akur kabeh geura nikmat sakumaha sempitna jalan bakal jongjon ngalengkah tapi lamun salalemur ieu tatangga kabeh teu akur jeung urang maaf sakumaha gedena eta jalan moal bisa lempang-lempang acan leres jadi sararempit hirup mending keneh loba dul bahkan memeh jeung nu jauh tadi ge jeung nu deukeut sabab aya pangabutuh ngadadak mah lain minta tulung ka nu jauh pasti ka nu bener teu sok ayo pasti ka nu deukeut teu lah minta tulung. Mantak cobaan hirup teh cek Imam Ghazali kudu seperti leungeun cenah. Lamun urang bermasyarakat kudu seperti leungeun ya hasil rajaban jadi akur. Kun kal yadain wala takun kal udunain. Hiduplah kalian bertetangga seperti kedua tangan jangan meniru dua telinga. Kumaha kedua tangan kanan kiri beda profesi. Nu katuhu profesina kanu ngeunah-ngeunah wae. Bagian sangu, bagian sambal, bagian sate, bagian lalap, bagian lauk, katuhu bae terus. Nu kenca marek nyekal ge ulaheun. Giliran beuteng mules lumpat ka WC bagian saha kenca jeung nu kenca bieu bau cebok aing terus bagian sate paisluk emas katuhu bagian nu bau aing tapi teu protes nu kenca naon sababna nu katuhuna pengertian jeung nu katuhu moal sukses pagawean aing lamun teu dibantu ku tata kadeukeut ketika menang milik rezeki gede indit ka mall meuli jam tangan anu pangmahalna dipasangkeun di tukang cebok teu di dangdanan tukang cebok jadi gagah
Tajeng tatangga teh kudu kitu saling berbagi aya rezeki ngirim tatangga kitu panorama sok dendaman cek salaki na eta rambutan loba kirim tatangga teh hareupeun imah 2 beungkeut mah tatangga nu mana Kang eta hareupeun imah cadu aing kudu mere ka si eta nah kunaon kitu nyai akang mah teu sadar si eta ge aya bogana naon tara inget ka urang pelit si eta mah urang kudu bager ke heula sorry aya awewe kitu di dieu astagfirullah eta aya deui wae piraku ti dieu mimitina ieu teh awas coba ahsin ala ma ahsana alaik berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepada kita yen kahadean urang mah tetep da ganjaran moal pahili leres teu dendaman riweuh tingali leungeun kompak nu katu keur meunang kanikmatan ingat ka nu kenca mamelikeun jam tangan tukang cebok di dangdanan atau nu kenca ge pengertian moal dangdan moal bagus kitu tidak dangdan katuhu ketika katuhu kamusibahan ateul teu bisa gagaro sorangan nu kenca hideung datang ngagarwan kitu atuh saling bantu wala takun kal udunain jeung ulah nurutan ceuli ceuli kumaha kenca katuhu jarakna deukeut ti tukang paling sajengkal teu jauh tapi sok sadajan sajengkal ceuli katuhu jeung kenca ti tukang jarakna can pernah amprok sakali-kali acan cek nu katuhu hayang panggih jeung nu kenca jalan hareup nu kenca marius ka dieu tapi biasana tatangga sok anu kitu panggih di pertempatan jalan nu teu ditu ka dieu mali ka dieu teu dieu musuhna mali ka dieu ditinggal di duana geus nyungsep di sawah. Ayo pikeun dendam ganti ku silaturahmi. Gara awake kompak lamun tengah peuting peujit lapar murilit gara-gara hayang dah. Nah pijit eta peujit beujil tina bujal langsung ka dapur ngalageor. Pan peujit ngontek kana hate teh lapar. Ceuk hate aya geus kumaha tuh kontek panon peureum wae. Hate ngontek kana panon non beunta. Cek panon neng tunuh peujit lapar siap bentar cek peujit buru atuh teh naon deui suku ngarengkol kene hate ngontek suku hei suku hudang ieu peujit karunya lapar ceuli ngabantuan keketayepan ka dapur ngadengikeun mitoha kerek henteu wah kerek sabab nu diincar eta bakakak nu mitoha di dapur. Irung ngabantuan ngambean sayur bisi geus bararau sabab nu dipaksakeun di dahar bisi nyeri kana peujit karunya tuh hebat irung letah ngasaan heula bisi geus laleueur barasi oh seger keneh kabeh nepi ka bujur-bujur ngabantuan hayang hitut ge ditahan di dapur da keur ngintip bakakak nu mitoha hebat alhamdulillah kompak kabeh kompak. Henteu aya hiji nu mah hiwal teu pipilueun si eta mah ngarengkol we. Teu mikir-mikir si eta mah. Tidak peduli si eta mah. Cuek jelemana. Molor we si eta mah. Teuing si eta mah. Teuing pugus si eta mah ngarengkol we sifatna teh molor wae. Eta teh cirinya jelema licik eta teh. Licikna kumaha saya mah licik giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea penghulu kudu diteang kudu aya saksi kudu aya wali tas eta mun aya kahayang si rengkol make kudu resmi deui make surat-surat ti amil kudu ditanda tangan surat kepemilikan SIM STNK BPKB naon SIM surat izin mondok STNK surat tanda nurunkeun kolor komplit aya di dinya. BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok tuh. Karak we resmi si eta mah. Dendam piceun nu katilu nu kaopat opat naon? Sarakah terlalu mencintai dunia sampai lupa akhirat eta banyak kita teh geura piceunan. Hikmah nu terakhir tina Isra Mi'raj Nabi naon asep quwwatul ibadah aya kekuatan ibadah salat 5 waktu hasilna
perjalanan sakitu dahsyatna tiaya sanes Rasul rek nampi parentah salat 5 waktu. Sehingga perintah nu sejen Allah teu langsung ka Rasulullah masih keunana cukup malaikat Jibril nu nyampaikeun. Jibril sampaikan ieu parentah, Jibril ieu sampaikan parentah ka Rasul kaula, tapi ketika nurunkeun salat Jibril jemput Rasul kaula. Maka Rasulullah dijemput ku malaikat Jibril, ketika sampai Sidratil Muntaha Rasul naik ke arasnya lira sampai bertemu Allah, Jibril dikantunkeun di Sidratil Muntaha tengiring naik. Tadinya pertemuan Allah sareng Rasulullah, sehingga di satu tempat Rasulullah bertemu dengan Allah mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Diwalar ku Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Diwalar ku Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ngaguruh para malaikat Allah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kabakal paneta jadi bacaan tahiyat hasil tina Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hampura bari gering-gering oge sim kuring maksakeun nu penting bisa silaturahmi. Insyaallah sing panjang umur, bari sehat walafiat, sing bisa ngariung deui ka dieu nya. Urang dia sing paranjang umur, disehatkeun zahir batin, digarampangkeun usaha milik rezekina, baik hasil tatanen pertanianana, anu nyupiran, anu ngojegna, anu jadi karyawanna, oge bisi aya anak incu minantu urang anu ngalalanggur keneh. Doakeun ku barokah nai peringatan Isra Mi'raj sing buru-buru dipaparinan ku Allah tempat gawe anu berkah jang bekal ibadah, anu marasantren sing ngarasil ilmu anu manfaat, sing dijadikan ulama-ulama Allah sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat. Mangga urang ngadoa sasarengan terus karasa muryangan sim kuring ngapunten doana bae. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi rahmaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tuli umrana fi husnil amal wa rizqan wasi'an la tu'adzib alaih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.